Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha damang sadayana. Dinten ieu urang diajar bahasa Sunda. Bab 4 tentang kulawarga. Buka bukunya halaman 62. Kaberangan. Lamun sare peuting teuing, hudang sok kaberangan, awak laleuseuh hoream mandi, indit ka sakola rurusuh, baju karusut, buuk ge teu disisiran. Artinya, jika tidur terlalu malam, bangun suka kesiangan, badan lemas, malas mandi, berangkat ke sekolah tergesa-gesa, baju kusut, rambut tidak disisir. Lantaran henteu sasarap, beuteung lapar pupurubukan, di kelas kalah nundutan teu bisa milu diajar. Karena tidak sarapan, perut terasa lapar keroncongan, di kelas mengantuk tidak bisa belajar. Lengkapan kalimah dihandap, lengkapi kalimah di bawah ini. Nomor 1, lamun sare peuting teuing osok, kalau tidur terlalu malam suka kaberangan atau kesiangan. Nomor 2, indit ka sakola sok berangkat sekolah suka rurusuhan atau tergesa-gesa. 3, buuk kusut lantaran rambut kusut karena teu disisiran atau tidak disisir. Nomor 4, beuteung lapar lantaran perut lapar karena henteu sasarap atau tidak sarapan. Nomor 5, di kelas kalah, di kelas karena kesiangan dia jadinya nundutan atau mengantuk. Buka bukunya halaman 63, salin ku aksara nyambung. Nomor 1, waos kedah dikosok. Nomor 2, danu main lang layangan. Nomor 3, neni nyaba ka Banten. Nomor 4, dina adina danu. Nomor 5, ami resep maca buku. Disalin ya di buku paketnya. Halaman 64. Cakra aksara A, B, atawa C dina jawaban anu merenah. Nomor 1, ngariksa awak kewajiban. Memeriksa badan itu kewajiban siapa? C. Sorangan atau diri sendiri. Nomor 2, Ami nuju titik-titik kembang. Ami sedang apa? Ngagambar. Nomor 3, Danu main bola di lapangan. Nomor 4, hayam dikencarkeun di A. Buruan. Nomor 5, jajan titik-titik matak nyeri patuangan. Jajan apa? Sambarangan atau sembarangan. Cukup sekian dari Ibu, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.